Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta Abi Erni Rohayani kelas 10 OTKP 4. Di dieu Abi bade ngadongengkeun hiji dongeng anu judulna Si Kabayan Ngalatutut. Dina hiji poe si Kabayan nyarita ka pamajikanna. "Iteung, kami lapar yeuh," cek si Kabayan ka pamajikanna. "Eueuh, lapar juragan teh," cek Nyi Iteung bari sinis. "Nya atuh geulis," Kabayan ngajawab bari gumaset. Samarukna Nyi Iteung ngomong kitu teh lain nyindiran. "Aduh, juragan jahe, palai tuang salira teh," cek Nyi Iteung bari popolotot ka si Kabayan. "Har itu, kunaon ari maneh Iteung? Sugan weureu gadung maneh teh bet popolotot kitu. Naon eta maksudna?" "Lain weureu gadung, weureu kalakuan maneh, pagawean molor tapi dahar gemul. Mataku aing dilani juragan Raja Jahe oge, alias juragan Raja HS. Kudu gawe naon atuh akang teh?" Si Kabayan kalakah karunyaeun kanu jadi pamajikanna. "Ngala-ngala tutut atuh da geuning ari nyatu mah hayang jeung lauk wae," cek si Kabayan. "Kamana ngalana?" Ditembal ku Nyi Iteung. "Tuh ka sawah ranca nu loba maka sawah nu meunang ngagaru geran." Leo si Kabayan lempang ka sawah nu meunang ngagaru. Didinya katembong tututna loba pisan lantaran caina herang, jadi tututna kapelong pating goletak. Tapi barang diteges-teges ku si Kabayan, kalangkang langit kaciri dina cai. Timimiti ngisikan dugi ka sangu asak, Kabayan teu can nongol wae, idago-dago kalakah sangu geus tiis. Antukan Nyi Iteung bari keseleun. Nyi Iteung ngagidi ka sawah, arek neang tutut tugunangan Kabayan. Barang tepi ka sawah, Nyi Iteung kacida keheulna jeung hanjeluna, ningali Kabayan anu keur cinutrung di galengan bari nguseup ka sawah. "Astagfirullah Kang, keur naon di dinya?" Nyi Iteung kerung bari heran. "Apan aing teh keur nguseup tutut Iteung, nurut ka maneh," tembal Kabayan nyalsenaker. "Atuh da moal nyangkut ari diuseupan mah kudu turun ari ngalatutut mah." "Ih, teu warani teuing Iteung." "Kunaon make teu wani Kang?" "Jero deuleu, langit ge katingali." Kabayan nuduhkeun curugna ka sawah. "Aduh Gusti, tobat, eta mah kalangkang cai Akang." Kituna teh bari nyungkrukeun salakina ka sawah. "Tatulung tapi teu jadi. Bener sakumaha omongan pamajikanna, eta sawah teh dee teu jero," cenah bari alangah elenge eraeun ku Nyi Iteung.